Bismillahirrahmanirrahim. Al-muru'atu ari ieu eta bab muru'ah. Hiya ari itu muru'ah sifatun eta hiji sifat tad'u anu ngagero itu sifat ila tamasuki kana nitiginan kana nyakal bimakarimil akhlaki kana pirang-pirang akhlak anu marulia wa mahasinil adati jeung kana pirang-pirang kebiasaan anu aralus wa sababuha jeung ari sababna itu muru'ah uluwul himmati eta luhurna cita-cita wasarofun nafsi jeung muliana diri fa inna man da saestuna jalma kana anu bukti ieu man aliyal himmati eta anu luhur cita-citana sarifan nafsi tur anu mulia dirina kana tah bukti naon goyatuhu ujung-ujungna itu man ihrazal ma'ali eta ngariksa kana pirang-pirang perkara anu luhur wa idrakal fadhaili jeung manggihan kana pirang-pirang kautamaan wabtina al makarimi jeung ngabangun kana pirang-pirang kemuliaan wa badlan nada jeung ngerahkeun kana kamurahan hate wakaffal adza jeung nyegah kana pilara wahya jeung ari itu muru'ah unwanul ifati eta cirina ifah wan nazahati jeung ngabersihkeun diri wasiyanati jeung ngariksa walidzalika jeung kulantaran kitu layoro moal dipanggihan sasohibul muru'ati jalma anu ngariksa kana muru'ah illa taqiyan kecuali anu takwa ba'idan tur anu jauh anil matami tina pirang-pirang katamaan radian tur anu ridho bima kana perkara qasama anu geus ngabagi hu kana itu ma saallahu Gusti Allah lahu ka itu sahib ghairu nadhiri tur anu henteu ningali ilama ghairu nadhirin tur anu henteu ningali ilama kana perkara anu tetep ieu mah teh fi aidin nasi aya dina pirang-pirang leungeun batur wa mimma jeung eta tetep dina perkara ya dulu anu nuduhkeun ieu mah ala madhil muru'ati kana pujian muru'ah qaulun nabi ari dawuhan kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa asrafaha innallaha saestuna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah ma'aliyal umuri kana pirang-pirang perkara anu luhur wa asrafaha jeung kana pirang-pirang perkara anu mulia.